Iya, aduh. Bantal. Deh balian. Wadah sirah. Hari hirup sorangan. Bantal. Ah, pada bantal, Bah. Bebantal. Bantal, mohon. Oh, meser 10.000-an bantal mah. Masalah 10.000-an, bahaya teh. Iya, saya ke abah malah. Kan Jual mirah. Caur mang tadi bebantal cenah. Aduh. Mau sabit teh. Tah, iya bantal ya. Oh, wadah dulu. bantal. Cuman di tadi tuh. Pada besar mau ya. Bebantal. Karena lalabok gitu. Ya ketika kali atuh tuh barang segede kieu. Allahu Akbar. Asa kapungkur teh pernah ningali emang. Kan kapungkur kena cuan di dagang teh. Lah, justru eta cuang kita loba nu nipu puguhan euing teh. Udah pantes banget. Nah, beda banget mang banget iya penipu sarua. Nah, aya wakeun euing jeung beut penipu. Sok wah yeuh. Tah beli yeuh. Guat. Moal lah. Iya pamajikan ya guat terus tuh. Nyembang emok bieu anjing ditangkap ka imah guat dibeli sia. Udah sahanun nih teh karena Bang Emok atuh. Sok lah ieu beli arek moal yeuh, meuli. Bayalah 5.000 dua rek. Duh. Aing ka Bang Emok ge ngahutang 1 juta tuh. Maknya ka maneh. Nah uing atuh kieu mah. Waduh. Lah geus tonton. Dasar kaki kolot sia. Bal sia. Oh. Geus tong meuli mah cicing lah kita boga duit mah kaki kolot maneh dasar. Sia. Bantal. Nih. Duit aki-aki teh goblok eta mah. Bantal. Nah. Aku penampilan. Nyai. Nyiru. Tinggal lihat tuh dagang ge bantal abi mah. Ieu teh merek ieu Spring Bed pokona mah. Aya nyiru mah. Kitu kantun we baju HD dia teh gablek. Alah komo ieu pamuda calu deh kitu pasti mau boga duit ya. Bantal naon bantal bade bantal. Bantal. Tuh kedelai aku sia. Aing mah di imah ge can aku hiji ge. Jangan haon bantal lah. Bukan atuh. Iba bantal goreng kieu lah. Aing mah mahina mong nih siapa yang bejakeun ka bos ya. pamajikan urang mah daekeun bantal kieu mah. Nu penting mah bantal ieu mah. Apa merek sabaraha ieu teh? Merekna teh ieu Polit Rawan ieu teh. Harga Polit Rawan 150. mal mata asup kayak menaon jeung ge bebeuna ge sesabitan ieu mah nya. Henteu gegabah kehed. Duit ieu teh sesabitan ieu mah. Buat beli moal. Bukan duit beri lagi mah kapake. Kapelong tidak beget kita buka duit. Inja. Duh, ini teh dagang karena cuang kitu payu karena ieu teu payu badena teh bakat aing dagang ieu. Bener ieu mah euy. Kudu kana naon usaha teh pokok aing balangkeun lagi ieu teh berat tak. Ayo di mah. Gue kelas ini. Kelas.
Dina rika sukuhi bara Dina sing musika. Naon mang di kebon suburit gerak balik Ayo aku siap bro. Teh, ayo nyet bokok. Kado, bang. oh ketok mang tuh ikan meok Jelas ya makan itu. Kang, bang. Anyam sekuai. Kang gue, kegawe teh fokus ieu dengan duit. Mang, punten mang. Bade ieu abi miwarang itu pang ningalikeun listrik di itu tuh di bumi tetangga abi tadi. Kunaon gitu listrik, nah itu teh kudu ditinggali. Aya naon tuh teh? Koslet naon tuh teh? Ngeganggu wae uing teh bang. Gawe atuh lah. Ieu. Uing teh satik deui teh teh angus. Ngeganggu wae kayak mah. Baiklah, jangan lah ayeuna. Nam, baru. Kunaon atuh di ditu teh? Hah? Listrik, nah ayo kudu pulang-pulang teh. Kabentar ieu geledek. Ya pasti rumahnya di Mang si payun we di ditu da bumi nama belah ditu mah di mana ka dieu wae. Balik mana mah. Wih si dasku aing terang sia dasar sia si dasku dan kebenaran ya si panangis loba nu jadi ieu mah ieu mumpung aya nu butuheun matangga ieu teh kebenaran ieu deh ucup pun tiba ulam pun tiba sip lah aing geus aing berhasil lah lumayan ye aya jual lendah lain kita di tempat listrik ya. Oh juga namanya. Kunaon mana teh? Hayang tuang ku uwing. Pak dan iyo teh. Tolongkeun dia sia di ke jam 5 oge sok aing nungguan tuh dia teh aya jam 12 mah aing geus jam teh geus jam 5 tadi geus di kulon jam 4:30 euy digawean can angeus di teh euy ngajian itu asupan kumaha gara-gara maneh anyam baik anyam mana jelema teh ini tuh gini asupan lu Isya. Hai gede kan ya. darimu ya bisa
Edan nyakal we urang Hei, kunyuk. Bobogohan duaan teh. kok ieu anu Manehna saruana deh. perkeun da urang Maraban tamu ieu teh sawah. kalau bobogohan jeung batur aing teh gawe maraban teh tunti isun. Lah bobogohan jeung batur mah nyuk. Kok da saruana deh. Itu Aing maraban tamu bobogohan jeung Goblok salaki teh dan eling ka aing teu tegaan ngarungan kieu bararau nyari awak. Guys. Nono dia. Ayo di mah. Kayaknya enak banget ya Pak hidup Iya. di desa. Iya pasti lah. Iya tuh banyak kebun-kebun sejuk. Pemandangannya indah. Udah kayak di kota kan banyak debu. Iya polusi ya. Ngomong-ngomong di mana ya Pak itu pemilik tanahnya? Belum ada juga. Oh iya. Masih jauh kali ya? Tanya sama orang aja ya. Iya ayo. Oh ada tuh. Oh iya tanya aja sama orang Iya. yang di depan. Kita tanya ya. Ya. Bang mau tanya kalau kebunnya Bang Daskub. Daskub. Iya. Tuh, Daskub di mana? iya bahasa Oh, sebelah sono tuh. Ya. Ya. Makasih Bang. Iya. Ayo Bang. Kita cari ke sana aja ya mah. Iya ayo. Itu ya. Oh iya itu mungkin. Kita Bang. Naon? Ini teh bener sama Mang Dasku bukan? Muhun leres. Bade naon? Naon ieu? saya yang mau beli tanah kemarin. Tanahnya di sebelah mana Pak? Oh, tanah mah anu di Lebak, anu di Lebak mah nya aya. Nah, kumaha arek dianter meuli tanah teh? Ngomong apa mah gak ngerti. Dianter ayeuna. Gimana ini? Punter nyase ya ke beres kokoret. Itu Bapak ngomong apa? Nggak ngerti. Ya, arek dianter meuli tanah. Iya, saya mau beli tanah. Saya dari kota. Kemarin kan saya nelpon sama anaknya Bapak. Nya, engke kan ayeuna kan geus ka dieu nya. Urang dianter ayeuna ka ditu ek meuli tanah mah. Kumaha jadi? Nggak jadi ah. Ya aja ya lah. Nggak jadi. Ha, edan jelema teh. Gelo.